Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala al-imam Syekh Ahmad Al-Hashimi fi kitabi Mukhtarul Ahadith, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Pertama nu kusim kuring dipika hormat para alimil ulama asatidil asatidah, para tokoh masyarakat kasepuhan sadayana anu kusim kuring tetiasa disebat satu persatu namina. Wabil khususil khusus kangge guru sim kuring oge guru urang sadayana nyatana tikawit Bapak Ustad Wawan Sirojuddin SAG oge Bapak Ustad Asep Solihin, Bapak Ustad Ruslan kum sadayana guru sim kuring oge guru urang sadayana urang doakeun mudah-mudahan marantenanana sing aya dina panang tayunan Allah Subhanahu wa taala amin, sing dipararaoskeun yuswana amin, murang kalihna sing dijantenkeun murang kalih anu soleh tur solehah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge tilam kakersana aparatur pemerintahan tikawit Padewan kersana anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat atanapi DPRD Kabupaten Sukabumi fraksi PKB kersana Bapak Saifur Rahman SJMH, oge Ketua RW 07 Bapak Khairuddin, oge Pak Kadus Desa Batu Nunggal kersana Bapak Muhammad Faruh, oge Ketua Umum Fosils kersana Bapak Pepen Sutisna, oge Pak Camat, Pak Kades, urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan barantanana dina ngemban masyarakat, mudah-mudahan kalau sing dipasihan kakiatan amin, dipasihan kesehatan amin, diberkahkeun milik rizkina amin ya Allah ya Rabbal. Oge tilam ka ibu-ibu bapak-bapak santriyin santriyat pemuda pemudi umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mudah-mudahan sadayana sing aya dina kasehatan zahir wa batin amin ya Allah ya Rabbal. Sataacana Akang Son punten polumunah hoyong diagengan salit. Tes halo 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 dupi aya kontrol kabalih dia oh tanya mohon wios tanya halo 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 guys. Ibu bapak asadakumullah, satacana sim kuring ucapkeun syukur alhamdulillah tiasa silaturahmi ka kampung naon teh namina ibu Salamanja. Alhamdulillah. Oke alhamdulillah ibu bapak sadayana tadus binikmat penten ieu sim kuring acara teh tacan rengse-rengse ti kawit kaping 17 kamari. Wios we tenaros oge info eta mah. Penten kamari sim kuring acara di palihan halo tes. Kamari sim kuring acara di palihan Cikadu Cianjur Selatan, ayeuna sim kuring di palihan dieu di Salamanjah Sukabumi. Besok sim kuring acara di palihan Bandung, besok nadi sim kuring acara di palihan Tasik.
besok nadi uih deui ka Bandung, besok nadi ka Palihan Bogor, besok nadi ka Palihan Cianjur, enjing nadi ka Palihan Garut uih deui, enjing nadi ka Majalengka, enjing nadi ka Palihan Cirebon, enjing nadi ka Brebes Jawa Tengah. Eta ge mun anu ngondang. Atuh dah dipikir-pikir rek naon indit ka Brebes Jawa Tengah dulur eueuh nu ngondang eueuh. Atuh mending oge indit ka Salaman. Insyaallah di Salamanjah Masim kuring balik pasti menang doa. Pan kieu berenang. Duit we emangnya saya banget koropak gitu. Ini suaranya jelas apa entah? Doa ti sadayan. Alhamdulillah. Oke alhamdulillah ibu bapak sadayana. Sim kuring sok disebutkan atau sok diomongkan ku batur. Duh cenah genah jadi ustad mah sok kaditu kadieu wae. Sok keluar kota wae. Genah soteh cek jalmi nu sok tara kaditu kadieu. Nu tara ka mana-mana dak sim kuring nu sok kaditu kadieu. Harawas ibu bapak sadayana da sim kuring awak gaduh awak. Awak sok dibabawa aya tunduhna, aya capekna, aya geringna. Jawa karaos ku sim kuring acara tacan rengse-rengse unggal dinten keluar teras. Karaos sim kuring enak teh rada tunduh ibu bapak sadayana. Da biasana sim kuring lamun ceramah bari tunduh kieu biasana sok dibere kopi hideung. Aya kopi hideung aya. Ageningan ieu eueuh. Aduh punten ibu bapak sadayana da sim kuring mah lamun ceramah bari tunduh kieu teu dibere kopi hideung teh sok hoyong ngahaleuang. Teu kunaon ngahaleuang. Daya nu panatik ente siap didengarkan siap dangukeun. Duh punten corona. Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi hideung tak tersedia. Oh, oh, oh. Coba mana tepuk tangannya. Ya, terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan singan kopi hideung eueuh ya. Doa punten para panitia sadayana sim kuring mah teu nitah ngan ngabejaan eta mah. Heureuy akang heureuy campur heueuh gitu. Tapi maaf ibu bapak sadayana dimanapun tempatnya siapapun yang mengundangnya pasti we dihareup teh aya cai nu siga kieu tah. Betul apa tidak? Leres apa henteu? Beri hek loba kieu. Emang neuing beunteur. Maaf ibu bapak sadayana. Ieu biasana nu kieu teh sok disebut cai bener murah, selain murni. Kemurni segala. Duh bukan apa-apa ibu bapak semuanya bukan karena hatur nuhun ya. Teu dikocek. Udah dikocek heula dalin abah ieu mah. Kocek heula balik deui. Lain abah wing lain karuhun ya terima kasih ya mangga sakatana jeung udud ka dieu. Ibu bapak semuanya bukan karena murah dan murninya saya suka ingat dulu ketika saya jadi santri bu da kerja di santri masih hatur nuhun esena can ka dieu nya hatur nuhun. Itu rai sim kuring ibu Azikri atau sok disebut nama Kang Onyon.
Doakeun we mudah-mudahan cita-citana ka Allah sing dikabul, oge tercapai, sing disehatkeun berkah milik rezekina. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Simkuring sok ingat kapungkur kerja di santri ibu bapak sadayana. Da kerja di santri mah simkuring sok boga telahan. Sok disebut nate cenah santri tawadu. Naon cenah Bu? Tawadu tara mawaduhit. Makana baheula mah simkuring kerja di santri lamun teu boga duit hayang inum cai siga kieu pan duit teu boga. Makana simkuring mah boga cara naon nyaling cet indit ka WC nginum cai keran. Makanya maaf ibu bapak sadayana santri mah sok loba nu bararud. Astagfirullah. Ayah santri buduk diri ayah. Coba santri mana santri? Ibu dan bapak saya tanya kira-kira ada yang anaknya dipesantrenkan? Banyak. Alhamdulillah. Maaf ibu bapak jangan aneh dan jangan kaget ketika anak kita dimasukkan ke pesantren. Nanti pulang dari pesantren, pulang ke rumah masing-masing ditinggali leungeun geus karoneng cenangan. Betul apa tidak? Budak balik ka imah ditinggali ku bapana kunaon budak teh mun diuk teh hararese ngan alang gesoh we teh rek cicing Pak. Ternyata pas dipariksa ku bapana dina bujuruna ya bisul 18 Pak. Kenteu kunaon ibu bapak sadayana da santri mah buduk oge baroro jalin barokah. Di mana ya buduk barok? Tapi kan urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan murang kali urang sadayana sing janten murang kali soleh-solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Siap lanjut. Tapi maaf ibu bapak semuanya sebelum saya mulai dan sebelum saya lanjut saya pengen tanya dulu kira-kira di kampung Salamanjah lamun aya pangaosan rek Rajaban, rek Muludan, rek 17-an, rek Muharraman dia garisnya geyeung nama pangaosan lah Pak. Maaf saya tanya kira-kira ngaji sok nyampe jam sabaraha beresna? Astagfirullah. Yeuleuh heunglah belah ditu mah jam 2. Belah dia jam 12. Belah dia subuh. Saya kaget campur bunga, alhamdulillah. Tuh gening ibu sadayana ternyata bapak-bapak orang kampung Salamanjah mah ahli ngabohong jaling aja. Jangan niki ke subuh segala. Tapi supaya pasti saya tanya kira-kira ngaji sampai jam 12 siap. Jam 1 siap. Jam 2 siap. Jam 3 siap. Sampai subuh siap. Saya tidak siap. Emang na uing wayang golek meureun nikah subuh. Tapi kan asing berkah sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak as'adakumullah. Alhamdulillah urang sadayana ieu teh sakempel dina acara nu mulia yakni dina raraga Tasyakur HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 80 tahun. Urang doakeun ku sadayana wabil khusus kangge warga Salamanjah sadayana ibu bapak sadayana nu haladir di panempatan mudah-mudahan pakasabarana Allah sing dilancarkeun amin. Berkah milik rizkina amin. Sagala rupika hoyongna dikabul tercapai amin. Murang kalihna sing janten murang kali soleh-soleha amin. Berkah ilmuna amin. Manfaat ilmuna amin. Pasehat lisana amin. Cerdas otakna amin. Janten jalmi anu sukses dunia akhirat amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak as'adakumullah. Tahun 1945 Indonesia parantos merdeka telah bebas daripada tangan-tangan para penjajah. Janten ibu bapak sadayana sikap urang sadayana ayeuna kedah seueur-seueur pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab naon? Ku sabab saparantos atau setelah Indonesia merdeka ini semua jadi serba mudah, serba gampang jeung serba ngeunah. Nah kunaon make kitu? Ku sabab urang sadayana ayeuna telah terbebas, sudah terbebas daripada tembakan-tembakan senjatana para penjajah. Urang sadayana ayeuna sudah terbebas daripada bom-bom yang diledakkan oleh para penjajah. Geus serba ngeunah, serba gampang ayeuna. Erek dahar kari amleras, erek gawe kari derek ibadah kari pok ibadah.
Sedangkan maaf ibu bapak sadayana, tinggal pendahulu orang sadayana, para pahlawan anu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan susah dan payah. Sim kuring yakin kapungkur aranjeunana pasti aya dina kaayaan anu sulit jeung pahit. Leres gitu. Hararese. Erek dahar hese. Erek gawe hese. Sare hese. Nya kitu ibadah oge hararese. Janten ibu bapak sadayana, urang sadayana mah ayeuna kedah seueur-seueur pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rek naon rupa-rupi nu tos dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana, rek gede, rek leutik, rek gancang, rek lila, naon wae nikmat rezeki nu kurang dipasikeun ku Gusti Allah, kudu pandai bersyukur. Insya alhamdulillah. Kusabab teu saeutik ibu bapak sadayana jelema teh beunghar, mobil loba, imah mewah, usaha lancar, artis, pejabat, pengusaha kasebutna. Tapi saya aneh, anu lolobaan loba anu sampai gajihna ratusan sampai puluhan sampai ratusan juta. Tapi maaf, loba kene oknum-oknum para pejabat anu korupsi ngadahar duit rakyat nu akhirna asup kana penjara. Loba jelema teh beunghar pengusaha kasebutna, mobil loba, imah, tas branded, sepatu branded, baju branded, mararahal. Tapi kunaon teu saeutik maranehanana bundir mengakhiri hidupna karena naon? Karena terlilit oleh hutang-hutangna. Tuh geuning ibu bapak sadayana, ieu pelajaran kage urang sadayana, ternyata rezeki mah lain leutik lain gedena. Tapi rek leutik rek gede urang kudu bisa jeung pandai nyukuranna. Ari kurek leutik rek gede, ari ku pandai nyukuran mah pasti insya Allah karasa ayana cukup wae. Alhamdulillah. Pamedina dina kitab Bahjatul Wasail saur Syekh Nawawi Al-Bantani, rezeki itu adalah la yazidu wa la yanqusu. Timimiti urang dilahirkeun sampai ke maot ku Gusti Allah moal dikurangan saeutik wae oge, moal ditambahan saeutik wae oge. Jadi urang ayeuna mah kerjana yakni adalah ikhtiar terus dengan semangat dan mudah-mudahan sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan lamun urang ayeunana pandai syukur nikmat ka Gusti Allah, maka ku Allah bakal ditambah. Tinggal dina kitab dina Al-Qur'an dina surat Ibrahim ayat 7 suruh Gusti Allah sapertos kieu dangukeun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, suara ibu-ibu eueuhan. Hari barudak sih jeung bapak-bapak sorana tararik nya kala luhurnya nafsu saeutik. Hari ibu-ibu areueuhan, bapak-bapak jeung pamuda mah kala luhur. Allah, tapi ibu-ibu nyalaun nya kahanap. Lain Allah ngajawabna teh kalakah. Yuyu. Ceyoyoh dibawa-bawa. Aya ceyoyoh aya. Mana ceyoyoh mana? Ceimah saya. Cetitin aya. Mana cetitin mana? Halo tin. Maimunah aya. Mana Maimunah? Halona. Maisaroh aya. Muesirah. Astagfirullah. Ieu muesirah aya. Ieu lamun aya sigana huluna hideung di poe wae. Coba ibu-ibu halo. Bapak-bapak halo. Coba santri diam dulu, saya mau ngetes bapak-bapak dulu gak apa-apa. Coba bapak-bapak halo. Kur sabara orang aja. Sok aneh ibu bapak sadayana. Sim kuring ngaji di mana wae tempatna dak kitu bapak-bapak mah sok hararese ngeluarkeun sorana teh. Tadi mah tarik sote ku santri meureuna. Ya leuheung lah ibu-ibu malah gitu di mana-mana sok aya we sorana. Ternyata setelah saya pikir bulak-balik bapak-bapak itu bukan suaranya mahal. Tapi non bapak-bapak itu gede gengsi. Nah, kemudian ayeuna bapak-bapak diuk hareupeun ibu sakieu lobana atuh teu kumaha gengsi. Bisi suara bapak-bapak kadenge cempreng ku ibu-ibu. Nah bapak-bapak mah suara nanti hayang kadenge agem ku ibu-ibu teh siga Gatot Kaca. Kudu rada ngagerem heula. Nah itu adalah bapak-bapak yang kasupan curi gembe. Harus saya kodam dulu Pak. Coba bapak-bapak halo.
ulah. Sudah ayat. Nah gitu bapak-bapak, so ketika saya mengajak interaksi kepada ibu dan bapak semuanya maaf, suarana kalaluarkeun siap, bebaskeun we, sing tarik, betuskeun, ulah ditahan-tahan. Da biasana lamun ditahan-tahan masuk jadi setruk pak. Sok we bebaskeun sing tarik siap. Da saya yakin ibu jeung bapak balik di tempat kayak mana masing-masing moal bisa kieu, betul. Pasti bakal loba hulang-huleung hutang. Kau panggil orang di loba hutang. Anu sama emok aya. Astagfirullah. Ieu pasukanna ngajar rawab aya. Coba bapak-bapak halo. Ah, bapak-bapak punten pilih bapak-bapak gaduh bojo. Hek sok luas leos kali itu ka dieu teu kapanggih. Ternyata sok luas leos ka Bang Emok Pak. Tapi sampai sekarang bapak-bapak tidak mengetahui itu. Maaf Pak, mempeng bapak-bapak kumpul jeung ibu-ibu. Cara ngabedakeun sok Abang Emok jeung tara mah gampang Pak. Tingali bisi salah sahiji ti ibu-ibu aya pemajikan bapak. Nah, tingali dan nu sok Abang Emok mah tiung nanti nyarareng sol gitu teh amit-amit. Tuh diomekeun belah ditu teh. Katingali pasukan Bang Emok na teh. Keun sing lalunas hutangna amin. Nu belah dia ibu-ibu aminna tarik yo. Ieu nu gede aminna berarti gede tanaga hutang segala. Terus kembali ke lem. Sok ahbab ibu bapak sadayana, ketika saya membacakan ayat suci Al-Quran maka jawab dengan kalimat thayyibah. Allah siap. Saya kasih contoh dulu cara ngajawabna siga kieu dangukeun turutan. Ibu-ibu diam dulu ya. Saya mau tes dulu bapak-bapak enggak apa-apa. Teh soran ibu-ibu ge saruana. Rek dianggap boneka da ngariceup kabeh gitu. Tah sorana kalalewarkeun. Coba ibu-ibu halo. Tah kitu tuh. Saya mau tes dulu bapak-bapak enggak apa-apa. Bapak-bapak halo. Dangukeun turutan. Allah yuk. Astagfirullah. Wing manggeus bunga-bunga bapak-bapak aya soraan Allah. Jol ditungtungan yuk. Marukana kudu kitu. Tah nu kieu cekekeun malaikat eta. Atuh jangan pakai tapi Allah saja. Nah, dangukeun bapak-bapak. Allah. Ah, siap? Dangukeun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ieu saur Gusti Allah ibu bapak sadayana. La ing syakartum lamun mararaneh kabeh syukur nikmat ka kaula. Narima nikmat nu kaula dipasihkeun ku mararaneh kabeh, maka lamun syukur nikmat, narima nikmat tu Gusti Allah dibikeun ka mararaneh kabeh, maka saur Gusti Allah la azidan. Hatur nuhun. Sugan teh udud. Ya hatur nuhun. Padahal geus aya ieu tuh belah dieu. Oh, nyemes ya. Udud cenah aya teh. Biasa we ese. Nya terima kasih atas kerjasamanya. Tadi kadiekeun ogeng keweh bikeun di tukang. Nepi mana bi teh? Astagfirullah. Ka ese. Ya terima kasih hari ingat mah. Ibu-ibu mah ngaharuleng we merendah poho deui nepi mana gitu. Keun teu kunaon ibu bapak sadayana da biasana ari jalmi mah sok kadatangan penyakit barho. Naon cenah Bu? Naon barho? Ternyata ibu-ibu orang dia mah lebih parah. Cingho. Cicing oge enggak?
Santri celengkeung cek santri. Abdi tumhiho, abdi tumhiho, abdi tumhiho, abdi tum. Naon tumhiho? Yang modal mana mah. Abdi mah tuman hilap ya. Kemudian ieu pasukanan. Terus kembali ke laptop. La azidannakum lamun urang syukur nikmat maka nikmat na rezekina ku Allah bakal ditambahan. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya wala in kafartum tapi lamun mararaneh kufur nikmat nutup nikmat nu parantos ku kaula dipisikeun ka maraneh kabeh sok mikir we urang mah nah urang mah kieu sok dirasa ai batur mah geus kitu urang mah asa boga kieu keneh geus kolot oge ai batur mah geus kitu. Urang mah boga ieu, batur mah boga itu, urang mah kieu itu, batur mah kitu. Nutup nikmat tu parantos ku Gusti Allah dipikeun ka maraneh kabeh sareng Gusti Allah, maka inna adzabi lasyadid. Sesungguhna azab kaula, siksa kaula eta anu pedih. Naudzu tsumma naudzubillahi min. Maka seueur-seueur syukur ka Gusti Allah. Insya mung da sadayana oge upami ditaros hoyong seueur rezekina da pasti hoyong seueur hoyong dilancarkeun rezekina hoyong dibabarikeun milik rezekina. Selain ibu dan bapak semangat dalam berikhtiar mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga, untuk diri sendiri, maka maaf aya carana. Dina kitab Mukhtarul Ahadits aya hadis Nabi suruh Kanjeng Nabi Muhammad supaya lancar rezeki. Suruh Kanjeng Nabi kieu. Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhur rizqu. Di mana-mana hiji jelema, di mana-mana hiji hamba, di mana-mana hiji budak ninggalkeun doa kangge kedua orang tuana, maka ieu budak, ieu hamba, ieu jelema teh bakal beunang musibah. Naon musibahna? Fa innahu yanqati'u anhur rizqu. Ia jelema, ia budak bakal menang musibah terputus dari rizki-rizkina. Na'udzu, tumma na'udzubillahi min. Selain orang menta doa kanu janten kolot, orang semangat berikhtiar, maka tong hilap doakeun kanu jadu kedua orang tu. Mudah-mudahan we eta janten wasilah rizki orang dilancarkeun ku Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Coba barudak halo. Anak-anak halo, bararudak ngararaos, sekolah, alhamdulillah, maaf barudak, araranjen dilebetkeun ku kolot anjen ka pasantren ka sakola ngaos jeung ustad setempat itu adalah satu bukti bahwa kolot araranjen hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh jeung solehah. Leres ibu, leres bapak. Makanya maaf anak-anak pulang dari sekolah, pulang dari pesantren, pulang dari majlis, pulang dari masjid, pulang ke rumah masing-masing, akhlak yang bagus kepada orang tua. Wala taqul lahuma uf. Jangan katakan ke kedua orang tua kalian mung, moal, itu, ya, hungkul oge geus ulah komodi saleuwihna teh. Sing hade akhlak kanu janten kol. Sadayana ge tos terang. Ridallah fi ridal walidain wa suqtul fi suqtil walidain. Ridona Allah tergantung ridona kedua orang tua dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang. Tinggali cek Mang Haji Roma Iraha. Cek marehana cek. Hah? Emang tadi saya ngomong apa? Ari kuluna bibir siapa? Emang masalah buat lo? Cek Pak Roma Iraha. Hei manusia. Belah ditu santri tereng-teng tongengkeun kumaha eta teh. Ari ibu-ibu mah tararik lah tereteteng. Ieu bapak-bapak meni eueuh hiji-hiji acan tereteteh. Coba bapak-bapak halo. Santri mah ulah bakal ngajawab. Bapak-bapak halo. Nah, bapak-bapak hitungan ketiga nyebut tereteteng. Siap? Nah, kita doakan Bu, mudah-mudahan bapak-bapak kita semua yang hitungan ketiga nyebut tereteteng, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan bapak-bapak kita semua yang hitungan ketiga cicing wae, entah nyebut tereteteng, mudah-mudahan balik di tempat kemana masing-masing, sing dari cak tikotong, amin. Nah,
Sok memang gak eta mah diemutan heula ku bapak-bapak. Mending hitungan katilu nyebut tareteteng rezeki lancar doakeun ku ibu-ibu. Apa hitungan katilu cicing we tapi balik jengke nepi ka imah, Pak. Mangga coba bapak-bapak halo. Nah, bapak-bapak hitungan ketiga. Tereret teteng siap. 1 2 3. Kurang kompak. Sok Pak, sekali lagi saya akan menyelamatkan bapak-bapak agar bapak-bapak balik tidak jengke kabeh. Hitungan ketiga, 1 2 3. Kena sanajan sakit oke tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan bagus dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Katakan hayo tereteteng wae atuh. Aduh maaf ibu bapak semuanya. Sebetulnya saya itu asli bukan orang Sukabumi. Saya itu aslinya orang Bandung, Pak. Biasa tenaros oge info eta. Janten di Bandung eta bahasana lemas jeung lembut. Atuh ya iya. Makanya ketika saya pindah ke Sukabumi itu rada kaget, Bu. Di Sukabumi itu beheungnya hareuras, Bu. Alias bahasanya rada kasar, rada kabawakeun ku Bogor jeung ku Banten, leres gitu. Makanya ketika saya pertama ceramah ke Banten, di sana itu kan bahasanya tegeg, lamun cek orang dieu mah kasar bahasana. Pertama simkuring ceramah ka ditu bahasa simkuring lemes da orang Bandung aya di ditu tegeg jeung kasar. Simkuring datang ka imah panitia, cek panitia siga kieu. Pak Kiai, geura kokojoran heula ka dinya. Gitu. Setahu saya, arti kojor itu di Bandung itu artinya modar. Bukannya saya mau ceramah malah disuruh modar dulu. Tapi enggak apa-apa, itu kan bahasa Sunda itu kaya akan bahasa dan kita harus bangga menjadi orang Ya iya, kalau di Sukabumi kan susu tetap susu. Di Banten susu tetap susu. Di Bandung saking lemes jeung lemut, nah bahasa susu itu bukan susu Bu, tapi astagfirullah. Bukan kata saya loh Pak, kata ibu-ibu. Saya tidak berani nyebut nenek. Contoh, kembali ke lem. Darah dagingmu dari air, bagus. Jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tetetet, terus tetetet, terus. Bagus. Terus. Atupan emang gitu lagu nak berduayahna. Ngan engke tungtungna siga kieu. Tenenenenenene doa ibumu. Ulah waka dikabulkan Tuhan eta. Ku sabab ti tadi wae oge geus entat-entet wae. Nah, ieu ge kudu make entet. Tapi entetna ulah loba-loba teuing. Saeutik we ieu mah tapi da geunaheun. Kieu carana. Entet. Nah, siga gitu. Sok we da geunaheun sakitu ge. Doa ibumu. Nah, terima kasih jamaah entet. Dikabulkan Tuhan. Masa entet? Ulah entet itu. Mau Roma Irama keur nyanyi entat-entetan. Tapi aya variasi lamun keur nyebut Tuhan mah variasi Roma Irama teh siga kieu. Tuhan Pak. Coba bapak-bapak hitungan ketiga nyebut semuanya. 1 2 3. Wah. Coba ibu-ibu hitungan ketiga 1 2 3. Astagfirullah. Darah ku diajak kilo kuing tadi. Tapi terus kembali ke lab. Tapi kan tekunanon ibu bapak sadayana.
Tong didangukeun musikna hungkul. Lihat liriknya juga sama dengan ridollah fi ridol walidain. Wasuhtullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang tua. Sing hade akhlak kanu janten hol. Insya alhamdulillah. Barudak maaf. Araranjeun aina semangat dina belajar. Araranjeun aina semangat dina milarian rizki, milarian jodoh jeung sagala rupina. Tapi maaf, jangan lupakan harus seimbang juga dengan mencari ilmu. Insya Allah. Margi naon anu parupi nuku urang sadayana ku pamuda dipika hayang da kudu make ilmu. Sadayana kita terang. Man aroda dunya fa alaihi bil. Sing sajalma nu hayang dunya kudu make. Wa man arodal akhirah fa alaihi bil. Kekeh hayang ka akhirat oke kudu make ilmu. Tapi maaf, ayeuna urang sedang berjalan mencari jati diri kita, mencari cita-cita kita. Maaf, kita jangan bangga dengan siapa orang tua kita. Urang ulah ngajual ngaran kolot urang. Duh cenah kolot urang mah RT, kolot urang mah RW, kolot urang mah lurah, kolot urang mah camat, kolot urang mah DPR, kolot urang mah kiai, kolot urang mah jenderal, kolot urang mah presiden. Rek naon dibanggakeun? Da eta mah kol lain urang. Laisal fata man yaqulu hada abi. Bukanlah dikatakan seorang pemuda yang mengatakan itu atau ini adalah bapakku. Bukan, itu bukan pemuda. Tapi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Sesungguhnya yang dikatakan pemuda itu adalah yang mengatakan ini adalah aku. Bukan itu adalah bapakku, tapi ini adalah aku. Jangan bangga dengan nama orang tua kita. Ulah ngajual ngaran kolot orang, tapi semangatlah dengan diri sendiri kita. Insya alhamdulillah. Harus semangat mencari ilmu. Urang kasih sikeun heula lah di duniaeun mah. Ayeuna neangan ilmu, neangan dunia make ilmu geus eta mah. Urang pikirkeun we pi akhirat. Ibadah urang kumaha ieu? Lamun ninggal dina kitab Zubat karangan Syekh Ibnu Ruslan. Ayana doman, jalmi ibadah teu make ilmu maka ibadahna moal ditampi ku Gusti Allah. Naudzu. Ayana doman cek santri teh mah nadomanana siga kieu. Coba sebelumnya saya mau tanya dulu, santri angkat tangannya, mana santri? Aya santri aya. Belah tukang itu. Alhamdulillah. Tuh tinggal ku ibu jeung ku bapak sadayana kap mengker ditu, itu adalah wajah buduk semuanya. Alhamdulillah. Kan tekuna naon da santri mah buduk oge barok. Bener barorok lain barok. Tapi kan sing berkah sadayana amin. Ya robbal. Sanes kuna naon ibu bapak sadayana. Sim kuring mah sok ingat kapungkur kerja di santri. Da sim kuring oke rada bareng sareng adzikri teh. Di Cibolang, di Nurul Huda, Yasbin teh. Sim kuring sok ingat baheula kerja di santri, sim kuring pernah jatuh cinta. Alhamdulillah. Atuh ya iya deh saya juga normal. Teu bogoh ka embe. Alhamdulillah bogoh maka awewe. Pernah datang ka hiji awewe dalam artian lain hayang direstui ku kolotna. Da meureunna sim kuring mah datang sebagai santri, datang apa adanya, nya kulehe, nya tawadu, tara mawa duit. Ari awewena lain santri. Siga nama ieu suanteuna rada di launan belah dieu ulah ya suanteuna. Jadi meh ka jamaahna rada raos. Biasa dina ieu pan dina TV nya. Dina TV tong aya suanteuna wae. Supados jelas ka jamaah. Tapi mana bieu teh? Tapi tawadu, cara mawa duit. Kabeneran awewena lain santri Bu. Atuh saya ditolak mentah-mentah. Cek eta awewe siga kieu. Mung cenah panyakeun santri mah bararud. Nah seperti itu. Atuh buduk-buduk gue kudu dibawa. Sakit hatiku. Di situ saya celengkeng di hadapan indung dan bapaknya kata saya begini. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku. Kau sebut tentang budu. Tuh heran buduk-buduk gue kudu dibawa. Ternyata bapaknya nggak mau kalah. Bapaknya celengkeng dah harapan wajah sim kuring bari tutunjuk cek bapaknya siga kieu dengekeun saya sujang.
Ulah daek meuli teri, terima loba cucukan. Ulah daek kawin kasan, eta santri mah loba budugan. Ni mah no mah. Astagfirullah. Tapi kan sing janten urang kali soleh-soleha sadayana. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Nadomanana siga kieu ibu bapak sadayana. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sing saha jalma ibadah teu jeung elmuna. Aduh. Ieu bapak-bapak mah hiji-hiji acan itu ya. Abong bapak. Coba bapak-bapak halo. Bapak-bapak hitungan ketiga nyebut emak sadayana. Siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Sing saha jalma bagus ibadah teu jeung elmuna. Iya, maka ibadahna bagus moal diterima kugus ngan hayoh mamaan wae atuh tuh mak loba moal diterima ku Gusti bener truk tuk acan kahanap kemun geus kahanap jereng nu ulah teh jos asa ka uing jos mah. Oh, truk tuk. Kita kalah jadi jos kabeh. Truk tuk. Bagus. Bagus. Iya. Acan. Ulah dinya narapsu amat sih. Aduh punten pemuda ibu bapak sadayana simkuring ngaos seperti itu bukan banyak gaya bu. Dan zaman sekarang kalau ngaji tidak dibarengi dengan candaan saya yakin ini pasti sudah banyak yang pada bubar. Betul apa tidak? Tebubar malolor di tempat gini. Bahkan ada yang lebih parah pak. Apa itu? Pura-pura indit KWC. Tapi terbalik deui. Ting bener KWC ting dia akan kujuri gitu. Ayo nuk itu ayah. Makanya maaf ibu bapak, kalau ada yang berdiri, indit KWC dan tidak balik lagi ke sini, maka sesungguhnya dia telah dihakan oleh juri. Tapi kan tekuna naon dak musim kuring diraos-raos di dimar ada tiris ibu bapak sadayana. Tiris tapi hareudang itu ting kumaha itu rarasaan. Tak gitu. Komodi akhir-akhir ayeuna Jawa Barat suhu nate di bawah 20 derajat Celcius. Nu artina rada tiris. Da biasana ari datang tiris kaditu nate sok datang beser. Betul apa henteu? Ari geus datang beser sok hayang kiih. Ini modal di waya tuh didinya mah. Geura modal kaditu lah. Mun hayoh modal we ti tadi. Hayang kiih biasa. Keun we teu kunaon bisi aya nu hayang kiih mamangga sapertos akang bieu kabelih ditu. Oh iya dia muter ka dieu lain naik jol ka dieu ngajelengan. Perhatikanlah apabila si akang tidak balik lagi ke situ, maka sesungguhnya dia telah dihakan oleh juri. Keun teu kunaon daripada kiih di dieu. Ning kiih di ditu lah. Tapi saya tanya kira-kira ibu dan bapak kalau mau pipis, indit ka WC balik di ka dieu paling lila sabaraha menit? 15. Lila-lila teuing 15 menit. Lain kiih eta mah mosi. Modal dan ngisi. Ya pipis paling lama berapa menit Pak? 5 menit. Terus gitu. Saya tanya ibu dan bapak angkat ke WC balik deui ka dieu nu lamina 5 menit kira-kira simkuring aya keneh di dieu apa moal? Aya atuh. Mun kitu kan ih kabeh. Rek naon wing di dieu keneh. Tapi beda carita lamun mau balik anu kiih. Jangankan 5 menit. 1 menit saja saya izin kepada ibu dan bapak semuanya bahwasanya sekarang saya mau kiih dulu sebentar. Kira-kira ketika saya menggidik ke sana dan punduk saya sudah tidak terdele.
Kira-kira ibu dan bapak masih ada di sini apa bubar? Astagfirullah. Beruwing, jeung kameramen duaan di dia. Terus kembali ke lab. Anu piartosanana teh kieu dulur di mana-mana hiji jelema beribadah teu make ilmu, maka maaf ibadahna moal ditampi ku Gusti Allah. Tsumma naudzubillahi min. Urang ibu bapak sadayana dongkap ka dieu henteu aya rugina. Ibu bapak gaduh murang kali di pasantrenkeun disakolakeun teu aya rugina. Alhamdulillah. Kusabab naon teu aya rugina tinggal dina kitab Lamaadul Usburiyah. Aya hadis sur Kanjeng Nabi Muhammad man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahullahu khairan lahu min umrid dunya sab'ata alfi sanah siyama nahariha wa qiyama layaliha makbulan ghairu mardudin. Sing saha jalma nu neangan ilmu satu bab saja, sebentar saja, sedikit saja, ilmuna diamalkeun, maka a'tahullahu khairan lahu, Allah bakal mereka hadayan ka ieu jelema nu neangan ilmu tur ilmuna diamalkeun, mere naon? Min umrid dunya, lamun hitungan dunia mah sakieu ibu bapak. Sab'ata alfisana, 7.000 tahun. 7.000 tahun teh naon hungkul? Siyama nahariha wa qiyama layaliha, nu selama 7.000 tahun eta beurangna seperti puasa terus menerus, wa qiyama layaliha jeung peutingna seperti qiyamul lail atau salat peuting terus, makbulan ghairu mardudin, nu amalan selama atau ibadah selama 7.000 tahun eta pasti ku Allah ditampi moal mungkin ditolak. Alhamdulillah. Aya we ilmu tisim kuring saalit ti guru urang sadayana di dieu saalit atau di mana wae ilmu saalit urang diamalkeun, mudah-mudahan we atuh urang sadayana tiasa ngamalkeunna sing ditampi ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sim kuring gaduh hiji carita rugina janten jalmi bodoh. Dina hiji carita ieu aya hiji jelema, kita sebut saja si Akang atau si Preman. Tapi sim kuring mah teu ngomongkeun sasaha, ini hanya cerita mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Ieu jelema teh bangkar warah taraneangan ilmu, pokona bodoh dina dalam urusan agama. Ceuk nu bohong teh mah ieu jelema teh tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali. Ceuk saha? Ceuk si Obed. Tapi datang hakikat ti Gusti Allah, ieu si Akang teh nikah jeung istri nu solehah. Istri kaluaran ti pasantren, istri nu pinuh ku ilmu agama. Da meureunnan ieu istrina pinuh ku ilmu agama bari solehah, dina datang waktu duhur ieu istrina ngajalankeun salat duh. Tapi nempok ka salakina bungan salat da bodoh dina dalam urusan agama. Atuh kabeh dieuna diwaratosan ku pamajikanana ketika datang waktu duhur, hayu atuh Akang urang salat duh. Tapi nempok kasalakina kitu teh keukeuh mungeun salat. Jawabanna teh siga kumaha pas diajak datang waktu maghrib, hayu atuh Akang urang salat mag. Kumaha jawaban jelema bodoh? Pekna teh cenah sudina acan kahandap. Jus dewa. Pokona mah mungeun salat, pokona mah. Tapi pan waktu mah terus berputar, waktu mah terus berjalan, anu tungtung namah datang taufik jeung hidayah ti Gusti Allah. Anu asalna ieu si Akang mungeun salat jadi hayangeun, salat jadi hayangeun, eta hayangeun. Alhamdulillah. Tapi ieu si Akang teh boga kendala naon teu bisaeun salat da bodoh dina dalam urusan agama. Atuh bakat tingku hayang bisa salat, kagagahanana dipikeun heula, egona diteuneun heula, laju bebeja ka pamajikanana, cek si Akang teh kieu. Neng mending neng tengah waler. Pantesan neng tengah waler dalam loba ini hungkul. Coba neng ulah kulan atuh kah neng mah. Kamu bisa jika nanti kebiasaan naon di dieu mah. Lamun teu ke euy cenah meureunna.
Aya nu kitu aya. Sigana lamun aya, ieu pamajikan buka salaki ngaran Mang Abbas. Mang Abbas rek keluar ti imahna cek salak cek pamajikanna siga kieu rek. Ka mana si Abbas? Make bari nyebut ngaran ka salaki teh. Maaf ka salaki, ulah nyebut ngar. Papi, mami. Ayah, abi. Ngan sigana di dimer da kurang cocok papi mami teh. Bisina cek si mami kieu papi. Hari ini schedule papi apa ya? Nanya jadwal. Cek si papi teh, mami hari ini schedule papi adalah ngalat tutut. Maunya papi ngalat tutut. Atau lamun neng maka, nanya coba neng. Akang teh hoyong tiasa salat ngan akang teh tiasa kumacarana salat sok atuh wartosan kudu geulis. Di bejaan ku pamajikan anak ngan simpel cek pamajikan anak teh siga kieu. Kang, alah, meni eueuh, kulan gitu sok. Kang, aduh, upamina Kang ngoyong tiasa salat mah gampang Kang. Ayeuna Kang berangkat ke masjid, geus nepi masjid, akang cicingna tukangan imam. Ngan ieu mah Kang ti neng ke di jero masjid, jalmi kumaha wae oge ku akang turutan. Ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud iktidal ngilu iktidal ngilu pokona mah turut dipikir-pikir ku si akang nah geuning neng salat teh asa ku gampang-gampang teuing ai kitu mah carana kieu mah akang rek OTW we ka masjid naon OTW tah eta oke tungguan we cenah OTW subuh deh atuh laju si akang on TW subuh init ka masjid ari beres nepi ka masjid naon teh di dieu namina Masjid Al Ikhlas Al Anwar ditingali ku si akang nyukmu nukmu ul alanin dan wa'olah no makni mali amaknan mia nukmu nek mewah subuh kurayana 2 orang biasa we imam nu tarhim biasa we tapi dah saya yakin pan di dieu nu ngayakeun acara teh diurus-urus ku para pemuda lah saya yakin di Masjid Al Anwar adzan subuh pasti nu adana budak ngora alhamdulillah. Betul apa tidak? Tidak itu pemuda sorangan nyebut tidak. Maaf, pemuda, anak muda itu suaranya masih enak, masih bisa digilek-gilekeun diseni-senikeun, masih bisa dibentuk lah. Tapi maaf kalau sudah tua, suara mau enak seperti apapun pasti rada ngagaleong geus kolot mah. Dari ente. Apalagi santri, maaf santri atau pemuda harus termotivasi. Kenapa? Karena sekarang di Indonesia MTQ Musabakoh Tilawatil Quran itu dikuasai oleh anak-anak muda. Contohnya Syekh Samsuri Firdaus itu juara MTQ 4-5 kali juara internasional. MTQ Musabakoh Tilawatil. Saya bukannya sombong ibu bapak semuanya. Dulu saya pernah MTQ juara 1. Selain saya pesantren di pesantren kitab, saya pernah pesantren Qori juga. Alhamdulillah saya MTQ pernah juara 1 MTQ Musabakoh Tilawatil Kubur. Alhamdulillah. Ya neng bade ka mana neng? Bade kiih meureun. Nya mangga selamat kiih atuh ka ditu. Atuh ulah kiih di dinya. Naragog di dinya hayo geura ka ditu. Mangga kade hayo aya juring di besi. Selamat kiih. Da ku sabab naon ibu bapak simkuring kampungkeun keur masantren sok ingat we. Lamun aya nu maot biasana santri sok dipewarang maca Quran di leluhur kubur 7 puting bari ditamatkeun di dieu sami henteu kitu. Anu aya mah sok kitu santri mah. Makana duka sami duka henteu santri di dieu jeung santri di ditu. Ari di ditu mah santri teh lamun ngadangu nu maot lain sedih, Pak. Tuh nya situ bunga gitu katinggalina oge. Tuh jomet cenah ka ditu. Kejo samet. Kabelah ditu nanti bakal menang ATM dak artos di nu maot.
Da santri mah waas atuh Pak, Bu. Santri mah waas. Waasna naon? Santri cicing di kobong, beas beak, beteung lapar, hayang masak eueuh deungeunna, da duit geus beak teh. Hayang balik ulahkeun ku guru karasa. Cicing we di kobong ngalamun weh ningali kana leungeun koneng cenangan. Red kana bujur bisul 18. Rek sujud hese tadi tarang bisul hiji ngan gede. Leungeun ngan muka weh hese rapet kelek teh dina kelek bisul 3 ewak. Ngan kabunga santri datang aya pengumuman di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi kalimat tuh keluar pertama tidak bibir santri bukan innalillahi bukan kuru nafsing daikotul maut tapi siga tadi. Nah, alhamdulillah penting ayeuna mah nyatu deui. Penting mah nyatu we santri mas. Ieu mah tisim kuring ladang MTQ saalit badangukeun ku sadayana. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdaini falaqtahamal 'aqabata wa ma al-aqabah. Geunaheun apa henteu? Raoseun apa henteu? Budak ngora. Anak muda saya. Kalau boleh saya jujur ibu bapak maaf sebetulnya saya itu kelahiran 2008. Berarti kalau dihitung-hitung saya itu umur baru 17 tahun Pak. Percaya apa henteu? Sarua wingeh henteu Bu. Ye, pemuda Masjid Al-Anwar adan subuh pakai adan Mekah pan terkenal salamanja. Allahu Akbar Allahu Akbar. Geunaheun apa henteu? Raoseun apa henteu? Budak nah, terima gaji. Cicing ulah aki-aki dewa cicing. Budak orang. Subuh sunnah ditambahan kalimat ieu cek budak dina kitab Zubat mah naon kalimatna? As-salatu khairum minan naum. Sodak tawa baror. Geunaheun apa? Raoseun apa henteu? Budak terima gaji lagi. Cek santri aki-aki cenah. Bener di dia kitu. Adan subuh pakai adan kitu we sakadaek teh geuningan. Umur 80 tahun huntu geus eueuhan bari can disunatan aki-aki teh ripuh. Adan subuh di Masjid Al-Anwar. Nuhwanum nanu HS subuh kene meureun tunduh. Di budak ora kaget kunaon di Masjid Al-Anwar mikna parem pan disusul ku budak ora ka masjid. Adi pas budak ora geus nepi ka masjid budak ora ieu kaget Pak. Kagetna naon? Ningali aki-aki kerenang tunggeus eueuh huluan. Kitu berarti tukang menungkul pan eueuh huluan. Dititah diteruskeun ku budak orang geus ngeunaheun sare, geus males. Karena ge kolot meureun sebut balik di kana ngora, kana ka budak. Dipaksa terus ku budak itu teruskeun adana nu tungtungna mah daek ngan saking kapaksana kalimat adan subuh jadi robah. Cek aki-aki siga kieu. Jolat gajah gunanya. Panu harudang teh malolor deui. Cek aki-aki gitu salat gitu kuna naon. Tuh, anak muda harus berani tapi adan harus pakai sendal ya. Masa ke masjid nyokor. Pakai seni. Nah, tos kembali ke lab. Si Akang tadi tos nyampe kames atos adan dimulailah komat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Beres lakomat teu disangka-sangka seueur loba nu datang ke Masjid Al Anwar bring ngararap. Tapi biasa we nu datangna teh pemain in. Aki-aki. Budak leutik teh si Tayo tuh, besok hareureuy di masjid. Tayo tuh aya limaan ulah dinya. Dalamun Tayo tarawehan da eueuh di sop hareup eueuh pang tukangna. Sarua sujud mah aya sujudan kan sujud ge ditambahan jadi aya sujud freestyle. Hulu dihandap suku di luhur tah kitu budak. Gusti paur ti jongklok. Si Akang cicing tukangan imam. Bapak-bapak seueuran, aki-aki seueuran, sumawana budak leutik si Tayo tukangan preman lobaan. Dimulailah ku imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Di tengah-tengah imam maca Al-Fatihah. Budak leutik tukangan preman ieu hareureuy si Tayo. Pak sintruk-sintruk jeung baturanana meureun bosen pas sintruk-sintruk didinya nempok ka hareup teu apaleun preman. Eta ceuli preman dikeker ku si Tayo. Nah, sanajan jangkung beunang sia kuing. Bismillah. Beuletak. Pan ceuli preman disindrek ku si Tayo. Saya tanya, kira-kira ceuli preman disindrek ku si Tayo, ngambek apa moal? Ngambek apa moal? Moal. Da jalmi bodoh dina dalam urusan agama. Teu ngambek nambaleun ku bodona, ku hayang bisa salatna. Jeung inget inget karena ucapan pamajikanana. Cek pamajikanana cenah Kang engke di jero masjid mah jelema kumaha wae oge ku akang turutan. Ruku ngilu ruku, sujud ngilu sujud, iktidal ngilu iktidal. Maklum ngaranna ge jelema bodoh, marukanana ari kieu teh sebagian dari salat meureun. Atuh diturut di hareupeun preman aya saha? Aya imam. Culi imam dikeker ku preman. Nah, kena luha ma gua. Bismillahirrahmanirrahim. Pan hulu imam ngaceleng ka hareup. Na jero hate imam ngomong siga kieu. Ya Allah, ya Allah. Asa kakarekeun ngimaman 5 tahun joli disintrek ku makmum kieu mah ya. Ni sabal. Saha ieu nu nyintrek ceuli aing ieu meni hayang nempok ka tukangan sieun batal. Kapalang urang tuluykeun heula. Allahu Akbar. Naon namina? Ruku. Pas ruku pan si Tayo tukangan preman hareureuy deui. Leungeun ngawahan ka tukang panoh nempok ka handap. Bari aya bahasa cek barudak teh kieu. Wow. Badag. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan si Madun. Geup. Wal. Lato-lato preman dijoko si Tayo. Maaf saya tanya kira-kira lato-lato preman dijoko si Tayo ngambek apa mual? Ngambek apa mual? Mual. Tapi hate mah moal bisa dibohongan. Nah jero hate preman bari ruku ngomong sia kieu. Ya Allah, ya Allah. Pantesan atuh loba jelema nu mungkin salat. Degeningan salat teh kieu ripuh. Bisa mempeskeun lato-lato. Gusti da uing datang ka dieu teh yang bisa salat sok we kumaha Gusti sugan rek leungit jeung bujurna kitu kunaon. Atuh diturut di hareupeun preman aya saha? Astagfirullah. Ieu leungeun preman diheuraskeun da cek ustad lamun khusyuk salat pahala gede cenah. Nempok ka handap cek preman kieu. Wow. Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan si Madun. Geup. Imam ngaheujeun. Pan imam oge jelema boga kaambek beak dengkak imam ngambek. Nah jong jelema tukangan imam. Cek imam. Yeh. Satedek cicing. Saha nu ditajong. Ngambek moal. Ngambek ayeuna mah. Da preman keruku suku imam pas-pasan kana hulu preman. Pantes sopan bari nyeri nu tungtung nama teu jadi salat gelut jeung imam. Naudzu tumma naudzubillahi min. Maksudna kumaha? Maksudna
ieu carita lain ku bodor-bodor teuing. Tuh geningan gara-gara bodoh dina dalam urusan agama, bodoh nu katotoloyo geus kenging taufik hidayah ti Gusti Allah tos ngalaksanakeun salat teu jadi salatna kalah gelut jeung naudzu tumma naudzubillahi min sing rajin milarian nanti di akhir tadi ku padewan tos aya nu naik ka panggung aya sabaraha orang? Sabaraha? 2. Nanti bisi aya anu bade naik di ka panggung mangga dipasihan sabaraha tadi? 200. Ku abdi dipasihan 500.000. Lamun panitia rek mere eta ge. Mun moal mah nya ulah atuh. Ya paling gocap ewang lah. Ngan umat ulah naik kabeh. Duaan we, dua. Imah. Paling pertanyaannya rukun iman, rukun Islam, surat-surat pendek itu saja. Tapi sebelum ada yang naik, sim kuring ka dieu nyana hadiah. Ieu mah nu bade mangga henteu ge teu sawios da imah lami keneh sim kuring teh nyana kalender itu tahun 2026. Nu bade mangga henteu ge teu sawios. Di dieu aya foto sim kuring ibu bapak sadayana, punten bilih kasep. Udah mirip Jeffrey Nicole gitu. Di dieuna aya Pacebook, aya Yusuf, aya Tikotok, aya WA oge aya mungpunten ka nini ulah nga-WA. Sok ngeblank HP-na. Ieu hargina 10 ribuan nu bade weh mangga henteu ge teu sawios, urang bayikeun heula sambil sholawatan. Setelah ini siap-siap bisi aya nu bade naik ka dieu 2 orang saja, mau ibu-ibu, mau pemuda, pemudi atau bapak-bapak silahkan mangga. Rukun iman, rukun Islam, surat-surat pendek dipasihan 50.000 ya bang. Paling berdua saja. Kita sambil sholawatan dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam sadayana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya الخفقين يا حبيبي يا يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت شمس أنت بدر أنت نور
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Allah Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sok pilih ayah pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak anu baleh maju ka palih payun mangga ka dia. Sok, sini. Berdua. Hah? Rukun iman, rukun Islam, surat-surat pendek. Nih ada satu, tuh, ayo satu lagi, mana? Ayo enggal. Itu bareng, sok nyalira heula, keke anu kapayun sok, kadi heula. Tuh jeung itu tuh, tak iya nyalira sok. Sok. Nah. Sok naik ka dia ayo, kapali dia muter meureun. Muter. Halo. Punten anu hiji deui mikna hoyong dihurungkeun. Yuk sini. Tes, halo. Nah, sok. Lain bima make peci teh. Boleh dia, boleh payun. Sok. Hayo ulah ditukangan wae atuh di ditu belah di. Mun ditukangan dibarena goceng. Sok belah dia ada mau disodrokeun ka hareup. Nah, geus kitu. Sah heula nu ngajawabna. Ieu heula atuh belah, ieu heula sok atuh mikna. Ini gitu. Sok. Da sanajan gampang rukun iman, rukun Islam, geus di hareup mah paraho deui. Bakal apal ternyata ceramah itu susah ibu bapak semuanya, jangankan ceramah tanya dulu kepada bapak MC sok. Terkadang mengemsian di tengah-tengah cara ngemsian sok kadang pabaliut ngomong sim kuring jadi sim kurung. Mungkin hati-hati bapak MC pada nutup acara, sing hati-hati sok aya nu kieu tah wabillahi taufik jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Ini make mundur wae teh. Nah, payunan. Oh didudut. Sok payunan. Nah gitu. Lah dia Halo. Sing bener atuh halo. Ulah mundur deui wae atuh. Heukeun bae era oge atuh. Sok geus cicing di dia, cicing. Sok. Halona sing bener. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Iya heula. Assalamualaikum lah sing lengkap sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulah mundur deui wae Gusti nu agungna ieu teh undur-undur apa jelema. Ke dieu tangga setengah, ulah wake ka ditu engke nika beres ituan. Ieu heula nya. Sok. Mikna di dieu. Tah. Saha nami teh? Gilang. Gilang naon kapanjanganana? Gilang Pratama Aditya. Mikna pake? Gilang Pratama Aditya. Gilang Pratama Aditya. Disebutna ulah mundur deui bisa dicekek. Gilang. Disebutnya Gilang. Umur berapa Gilang? 16. 16. Berarti sama saya beda 1 tahun. Sok. Enggak sih, eta mah didinya ada can ngajawab. Gilang jeung Abdi bedana 1 tahun. Si Gilang 16, Abdi 17. Jadi Abdi ka Gilang nyebutna bade nyebat ngaran teu naon, nyebut Dede gitu guna naon? Emang Dede, Pak. Hah? Emang Dede. Nu ulah teh Dede Inon we. Ieu ka dieu bade nyebut naon? Ulah nyebut Bapak Akang. AA. Sok naon cenah? A. Nah, nu ulah teh Ari Gilang bumi di mana?
Itu. Oh iya. Gilang ka dieu dongkap sareng saha Gilang? Udah kayak itu kan dia Pak. Heuh ka dieu teh jeung saha? Jeung mamah, jeung bapak, jeung barudak pas sorangan. Barudak. Jeung Barudak. jeung barudak. Ari bapak mana Gilang? Di Pangusepan. Coba sing Pak. Di Pangusepan. Keur naon? Gawe. Oh gawe, soalnya keur nguseup. Di mana panguseupanna? Sekarwangi. Oh sekarang wangi. Juga teh keur nguseup. Keur gawe di tempat nguseup. Heeh. Aya cenah tuh, ayo. Aya cenah. Bapak aya cenah. Mana bapana? Apa? Eta cenah aya. Mana? Mana cenah tuh budakna kitu nyatanya? Mamah mana? Tukang kameramen. Oh, cek mamah aya cenah bieu bapak teh. Mana cenah bapak teh? Bu. Aya Bu, mana bapana mana? Oh nyonong aya bapak. Teu teu nguseup bapana. Tapi mamah mah aya? Itu mama tuh. Ayanya berarti ayanya. Sok pakai mic. Aya. Aya. Nah, sabaraha? Hiji atuh Pak. Hiji loba bateuing. Hobi sieun nangan di panguseupan di ditu. Sok Gilang, halo. Halo. Rukun iman ada berapa? 5. Tuh nyapan. Geus di hareup poho deui. Heeh, poho geus di hareup kitu. Nah, sok Lang. Rukun iman aya sabaraha? Genep. Genep. 1. Salat. Ah, tuh Pak jadi salat. Poho geus di hareup pada kitu. Sanajan gampang oke. 1 iman Kepada Allah. kepada Allah. Pakai iman sok 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada kodar dan kodar. Ah, saya tahu nggak suka tungtung deui. Gue sayang gara-gara beres sih Pak. Gue sayang duit. Karena kodar mah ke akhir. Sok 2 heula. Hiji heula iman kepada Allah. 2. Pakai iman. Iman kepada malaikat. Tah gitu. Sok baik lah. Mapai we. 3. Pakai iman sok. Iman ka? Naon? Naon ulah tanya-tanya tuh. Iman kar Rahmat. Rasul. 4. Nah. Bu. Nah, cenah Bu. Iman tah mun lamun indung mere beja kudu 25 ewang. Heeh cenah. Naon cenah Bu? Tuh. Kitab. Iman ka? Kitab. 5. Naik haji. Oh, siapa teman naik haji sekolah. Kayak naik haji iman ya Pak. Naon atuh? Sok, turutannya. Turutan. 5. 5. Iman Kepada hari Kamis. hari Hari naon? Jumat. Hari Jumat cenah. Gusti nu aku make jeung Jumat sakal. Ayeuna meureunnan tah malam Jumat ayeuna. Ayeuna malam ayeuna teh, ayeuna poe naon teh? Sabtu. Oh, Sabtu. Gusti kuat poho. Halo? Tes. Iman ka naon cenah anu kalimat teh? Hari kiamat. Hari kiamat. 6. Kodar dan kodar. Nah, gitu. Bacakan surat Al-Kafirun. Mimitina kumaha Pak? Mimitina kumaha cen. Tanyakeun ka mama. Wah. Tuh. Nah, bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum lakum bi. saya tolong kan gitu. Geus beres deui atuh. Panjang keneh. Heeh, era apa? Tapi panjang keneh. Ulah ku era jadi tungtung we sadaqallahul adzim. Kuliah jadi urang poho itu. Kuliah ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abatum. Bukan tadi. Wala antum abiduna ma Abud lakum binukum waliyadin. sodaq. Qaulahul adim. Iya, tepuk tangan buat Gilang. Dagoan heula Gilangnya ulah keturunnya. Siap. Sok gantian heula kaditu. Gilang tong maka kaditu cicing tidinya di ditu. Heuh eta ka dieu. Ka dia ulah nya pangan wae eta. Gilang di ditu. Kieu mikna kieu. Tah, halo heula. Assalamualaikum warahmatullahi halo. Oh ngaliciknya mah langsung salam. Sok salam heula.
So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha nami teh? Muhammad Taufik Hakiki. Muhammad? Muhammad Taufik Hakiki. Muhammad nami nani? Ayo disebatna? Dilakobna Bokir. Bokir ala. Mang Bokir. Bang Bokir? Nuhun. Umur berapa? Iya ulah dipengan wae. Umur 15 tahun. Umur? 15 tahun. Kieu. Umur? 15 tahun. Kolotan si Gilang. Berarti Mun tapi pas lah nya 15, 16, 17. Berarti nyebat ka dieu bade naon? Akang. Ulah akang we beda 2 tahun mah tuh. AA. Gitu. Ulah nya. Halo? Halo. Bumi di mana? Di Caringin. Aya di dieu teu saha? Di Pondok. Di Pondok. Tah anu eta naik gitu. Di pondok. Ai Bang Bokir teh mondok di mana? Di Gunung Walat. Di Gunung Walat jadi caket. Muhun. Ka dieu sareng saha? Sareng rencangan. Sakieuan. Muhun. Lain orang dia ieu teh. Ai maneh hariweuheun di dieu teh. Rek naon ka dieu? Duka. Paling geneangan jomet saya eta mah kana dieu. Tapi keun we sing berkah amin. Dibere jomet can. Tong kabalik saja dibere. Ngabring. Bapak di mana Bapak? Di Riau. Di Riau. Keur nguseup. Teu nya eta mah Gilang beda deui eta mah. Bapak mah di Riau, mamah di mana? Di Bumi. Mamah di Bumi. Aya. So. Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Si mah genep ya. Sok. Rukun. Sabaraha lang? Genep. Genep apa sabaraha sok? Rukun Islam? Aya 5. Aya 5. 1, Iji sahadat, 2, salat, 3, 3 zakat, 4, puasa, 5. naik haji. Salah. 1, Sahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. mau ngaji. Benar. Lain naik haji. Dan naik haji mah gampang. Mohon. Pak Haji tayakan tuh gitu ke Bang Bokir. Genep. Tak aya. Tapi di pikiran keneh oke. Jadi aya balik deui nya. Aya 5. Bacakan surat Al-Fil Bang Bokir. Bis. Al-Fil. Mimitina tanyakan ke santri tuh. Eta teh keur malikir gitu teh. Alam taro. Alam taro. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbika. Memang akan jadi kopi torabika teh. Alam tara kaifa fa'ala rabbika Rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Sadaqallahul Adim. Iya, tepuk tangannya buat Bang Bokir. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres? Ya rek mana geus nyuman tangan deui. Beres can? Lang? Nya geus we beres. Oh, geus sakitu nya. Moal itu moal? Ha ka dieu atuh, derek Pak. Ka dieu sok. Cepeng heula Gilang. Gilang hayang naon? Hayang naon lang? Nung sepeda. Geus urun jadi presiden oge. Sepeda listrik. Dah, can aya. Lah noong cicing buku abah duitan itu. Lah iya duaan mah gitu. Mohon teu kedah. Nah, iya bagi 2 we. Hayo. Wah, geus eta ilmu. Ya, arek mah bagi 2-nya. Jazakallahu Nah, khairan. kade ulah disowekeun. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tepuk tangannya. Doakan sing berkah milik rezeki, sing berkah ilmu, sing berkah segala rupina. Amin. Oke doa tisim kuring kayak ibu bawa sadayana nu hadi di panempatan mudah-mudahan pakas sabanana kalau sing dilancarkan berkah milik rezekina segala rupi kahyongna mudah-mudahan Allah sing dikabul murang kalina sing janten murang kali soleh-soleha murang kali anu sukses dunia akhirat murang kali anu tiasanya nak iburamana ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tisim kuring musak itu mudah-mudahan sing manfaatna khususnya sim kuring umum ka urang sadayana wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.